Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, patepang deui sareng simkuring wastapun Helsianovia. Pamirsa, dina dangat ayeuna simkuring baris nerangan pamirsa sadayana dina acara Warawiri Warta Sunda Warta Kiwari edisi Senin 30 Maret 2020 nyaeta Gubernur Deddy Mulyadi miharep birokrat digawe leuwih efektif. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi nandeskeun sakumna birokrat mampu digawe leuwih efektif. Pangna kitu, pausalan ieu nu karandapan ayeuna nyaeta reana jabatan struktural anu leuwih remen mere parentah. Batan anu nya digawe. Eta hal teh hartina dina sistem birokrasi Pemprov Jabar aya kasenjangan antara pagawean teknis jeung administratif. Birokrasi leuwih weweg dina sisi administratif, tapi lemah dina prak-prakan teknis. Gubernur micontoh lemahna tim pengawas jeung pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Padahal pihakna satekah pola mernahkeun pagawe Pemprov anu digawe secara adil di lapangan. Kukituna pihakna bakal nambahan tanaga anu museur kana pangladenan teknis secara langsung. Dina amanatna, nalika kagiatan halal bihalal di Buruan Gedong Sate Kota Bandung, poe Senen 30 Maret 2020 Gubernur nandeskeun larapna aturan WFH di Pemprov Jabar. Geus dipaju ti anggalna mula sarta kabuktian efektif ngurangan konsumsi BBM, utamana dina balanja rutin pamarentah. Pamirsa, warta dinten ayeuna dicekapkeun dugi dieu. Simkuring pun Helsianovia ngawakilan Ais Pangampi Bandung TV seja amit mundur, amit mungkur, bobo sapanon, carang sapakan, hapunten samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.